Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun wargi dulur baraya sadayana tepang dangudi sareng simkuring Mang Ian dina acara anu maneh nyaeta dongeng Sunda. Dongeng zaman kiwari ala kiwari anu nyarioskeun sakur kahirupan mangsa bihari atanapi kabaheulaan. Kumaha dararamang palawargi sadayana atuh mugia aya dina ginanjar kawilujengan rahayu berkah salamet amin ya Allah ya robbal alamin. Dina wangkid ieu simkuring sejam midangkeun hiji jejer carita anu judulna Ratu Jin Toloheor karya Kang Rompis 2. Kumaha saterasna ieu lalakon Ratu Jin Toloheor sareng Nyimimi ulah ka mana-mana tetep di channel Kisah Tanah Sunda. Namung sata acana dilajeng kade ulah hilap anu teu acan subscribe mangga di subscribe heula supados tiasa kenging notifikasi kanggo jejer carita anu salajengna. Anu parantos subscribe simkuring ngahaturkeun debu nuhun laksa ketika bingahan mugia sing tiasa janten rencang hiburan palawargi sadayana dina setiap aktivitas anu nuju masakna, anu nuju di perjalananana nya, nu di kiosna, di padamelanana bari ngajahitnya seueur ningal tempat konveksi bari ngajahit bari ngopingkeun dongeng cenah. Ulah hilap oge di like di komen supados aya interaksi di antawis urang sadayana sareng di share dibagikeun nya atuh mugia wasilah palawargi sadayana nu share ieu dongeng Sunda khususna di zaman kiwari biasa nanjeur deui amin. Supados teu nyangkolong ting kana waktos hayu urang sami-sami ngabandungan ieu lalakon Ratu Jin Toloheor mangga kaparoyun sadayana wilujeng ngadangukeun prung Kacaturkeun deui Ratu Arum manehna kebat muru kalemur kadaka rek nyusud ka imah Aki Belang nu geus nyieun tarekah pikeun ngiwat dirina. Wujud Ratu Arum terobah anger ngering kiwi kawas ririwa sup ka tempat penyepenan Aki Belang inyana keur diuk bari nying hareupan parukuyan Aki Belang tangka ngagurubu mireungeuh aya nu datang ka dinya teh. Panon Aki Belang bunceli ningali ka makhluk nu ngaring kiwik mata kukurayeun. Aki Belang teu geumpeur sabab manehna hiji duku nu geus loba luang jeung pangalaman sok komo manehna teh kuncen Gunung Warirang. Cah anjeun aing teu sieun ku ririwa kawasia cek Aki Belang panonna muncereng ka Ratu Arum. Cikiki Ratu Arum nyikikik seuri sorana mata kinggiapeun. Dasar aki-aki peot cekekeun tetelos ya. Sia geus kumaha wani ngaganggu ka aing aki-aki peot. Tema Ratu Arum panonna bolotot ngageburu hurung. Setan alas rasakeun pangawasa aing sia jurig jarian. Cek Aki Belang gentak nyokot parukuyan puruluk meleumenyan atra biwirna ngunyem mapat jampe pamakena. Paus ya teh aki-aki peot. Ratu Arum nyikikik deui geleuyeung ngadeuketan ka Aki Belang. Hiuk cilebet beungeut Aki Belang ditampiling ku Ratu Arum. Aduh, Aki Belang ngoceak merengan awakna nu ngudupung. Cekok awak Aki Belang ditajong. aduh, Aki Belang ngoceak deui tonggongna asa potong. Anehna najan Aki Belang ngagero tarik saurang ge taya nu ngadengeun. Hiliwing awak Aki Belang dijungjungkeun ku Ratu Arum. Jelebet, jelebet. Beungeut Aki Belang ditampilingan. aduh, ampun. Aki Belang kokoceakan bari ampun-ampunan. Getih uluweran bijil tina cukang irungna. Oman sia
Aki peot geus kumawani ngaganggu ka aing. Cek Ratu Arum bari nyikikik seuri. Awak Aki Belang dibebetkeun kana papan. Blug awahing kutarik kamar karasa ingeung. Aki Belang ngoceak awakna melenting awahing ku nyeri. Ngan sakilat Ratu Arum nyokot parukuyan, parukuyan diawurkeun kana awak Aki Belang. Lebu jeung ruhak seuneu teu sirikna tamplok kabeh kana awak Aki Belang. Aduh, lah. Aki Belang koceak dengek pikawatireun. Bau hangit baju jeung daging nu kaduruk nyamuang minuhan sakuliah kamar. Aki Belang burial buncelik nahan kanyeri. Leungeuna papukis miceunan ruhak nu narapel dina awakna. Gebro, sirah Aki Belang ditinggang ku gentong anu dieusi ku cai. Aki Belang tewasa ngagero, inyana langsung teu eling. Ratu Arum nyikikik seuri, sorana mata kukurayeun, les jirimna ngaleungit ti dinya. Kacaritakeun di nagara siluman, nyaeta di nagara Giri Warirang, samangsa anjog ka karaton. Si kala ireng langsung bae ngadeuheusan ka ratuna bari mamawa bebegig sawah. Cak bebegig sawah ditunda terus bae nyembah ka ratuna. Nyiengakeun semapang ngabaktos ka payuneun Kanjeng Ratu. Sakumaha pancen ti Kanjeng Ratu jisim abdi parantos hasilnya anak manusia nu namina Nyi Mimi. Cek si kala ireng bari cedok nyembah deui ka ratuna. Syukur ireng, mana manusana ireng? Temal Ratu Umaring cengkat tina diukna, ngadeuketan ka si kala ireng. Unyuk sumangga Kanjeng Ratu, ieu manawi manusana. Si kala ireng nuduhkeun kana bebegig sawah. Barang ditingali ku Ratu Umaring, Nyi Mimi balik deui jadi bebegig sawah. Panon Ratu Umaring buncelik, beungeutna beureum awahing ku ambek. Nanaonan sia ireng? Mana manusana anu ku sia dibawa teh? Mata sia siwer ha? Cek Ratu Umaring amek ka si kala ireng. Puguh bae si kala ireng ngaranjuk ningali ratuna hahauk teu pupuguh teh. Ngan barang red ka pelebah bebegig sawah si kala ireng teu sirikna molotot. Sungutna calawak awahing kureuwas. Sajongjonan mah ukur ngajengjen kawas katenu. Jawab sia kurang ajar, lain ngejedok. Jelebet banget si kala ireng ditampiling ku Ratu Umaring. Aduh, tobat. Si kala ireng ngoceak awakna ngajengkang kasurungkeun ku tanaga Ratu Umaring. Si kala ireng nguniang hudang terus nyembah deui ka ratuna. Ampun Kanjeng Ratu, neda sadaya-daya kana kaluluputan jisim abdi. Namun jisim abdi oge ngaraos kaget. Umargi basa wengi leres pisan jisim abdi teh nyanak Nyi Mimi. Piraku deui jisim abdi dugi ka ngabohong. Nyangakeun nyuhunkeun asak tinimbangan di Kanjeng Ratu. Pokna si kala ireng kacida sieuna ku Ratu Umaring. Sajongjonan mah Ratu Umaring teu nemalang keur uleng mikiran caritaan si kala ireng. Jeung nyana salila ieu si kala ireng tarabaha kana parentah, sokomo si kala ireng miboga kasakten asa pamohalan. Pamohalan teuing lamun salah cokot teh. Kula moal waranyin putusan pikeun anjeun ireng, tapi kula arek tatanya heula ka si Belang nu nyieun tarekahna. Mangke peuting datangan si Belang tanya nu bener ku anjeun. Kitu ceuk Ratu Umaring. Mereka cinekan ka si kala ireng. Unyuk rumangga Kanjeng Ratu,
ku abdi bade diestokeun pisan kaula Nun. Juk gerak ini ti dieu sarta piceun eta ririwa sawah cing jauh. Dawuh timalan Kanjeng Ratu, ayeuna saja amin. Pokna sikala ireng sanggeus nyembah ratuna, tuluy bae indit tidinya bari mawa bebegig sawah. Kacaturkeun deui kayaan di lemur Nagrak. Nyaeta di imah Ambu Esin, harita wanci sariak layung, ka imah Ambu Esin kadatangan Nyi Iting jeung Nyi Dude nu memang haja nganjang ka Nyi Mimi. Sarerea ngariung di pawon bari nying hareupan hawu. Ari Ambu Esin jeung Mbah Kune araya di rohang tengah. Natas di mana ilaing teh Iting? Cik Ratu Arum tumanya ka Nyi Iting bari panona mencrong ka Nyi Dude. Ngaja uing doaan nepungan ilaing Mimi lantaran aya perlu iteh. Uing doaan keamanatan ku Mang Timon ti lemur Nagrak Lebak. Kabeneran Nyi Dude teh dulurna Mang Timon teh hajat. Nyaeta nyunatan anakna nu bungsu Jangkarsa. Mang Timon teh kungsi cacarekan ragrag gecap lamun anakna disunatan arek nanggap hiburan dongeng cenah. Naon hesina atuh sia teh Iting kari datang ka Kang Sugi atawa ka Kang Ahmad lain ka uing deuleun. Pokna Ratu Arum nempas caritaan Nyi Iting. Tengikeun heula Mimi, uing teh can beres cumaritana teh. Tah Mang Timon teh lain teu hayangeun nanggap ronggeng sok komo aya di lemur sorangan. Tapi nya kitu manehna teu buka waragadna. Antuk nama ka uing minta tulung ngaliwatan Nyi Dude. Keun bae cenah teu bisa nanggap ronggeng oge asal bisa kaanjangan ku si pangalmui. Usak kitu ge geus kawilang bunga. Ngan moal bisa mere duit keur ilaing Mimi. Tapi ukur mere dahar jeung opieun kasup cahu tanduk tilu turuy keur ilaing. Tah kitu Mimi. Kitu ceuk Nyi Iting ngabejakeun maksudna ka Ratu Arum. Ari Ratu Arum ngadenge loba dahareun bari jeung aya cau tanduk teh ka cidabungahna. Ayo bae sia Iting, wanci naon ka dituna? Cek Ratu Arum giakna keranan ari kana dahareun mah. Orang ini ti dieu tiluan sakira wanci harieum beungeut. Di ditu teh bari sakalian hamin syukuran budak pedageus disunatan. Ilaing baik ka dieu nyamper ka uingnya. Ari ieu Nyi Duda urang mana? Uing meni asa ka karek nempo. Ratu Arum nyidik-nyidik ka Nyi Dude. Lain Nyi Duda, tapi Nyi Dude sia teh Mimi. Nyi Dude urang lemur Nagrak Tongo. Jarang di lemur Nyi Dude mah lantaran sok ngahuma di leuweung. Tembal Nyi Iting ngabejakeun ngeunaan Nyi Dude. Paingan atuh mineng di leuweung mah beungeut meni hawu kawas kerut. Cek Ratu Arum nipoksang. Puguh bae beungeut Nyi Dude nyeak beureum ka isina. Ari Nyi Iting ukur ngadelekan ka Ratu Arum ngarasa era sorangan. Bisi ilaing doan arek dalahar sang umah gede ngan keur isukan ieu teh. Cek Ratu Arum deui teu euleum-euleum. Asar ilaing mah kumaha sia teh Mimi. Rajeun nawaran ukur tawa gatra. Nyi Iting jamedud. Piraku sia nya mah teh ukur rek barang hakan. Ratu Arum nyikikik seuri. Nyaho sia Mimi? Cek Nyi Iting garo-garo teu ateu. Sakira wanci harieum beungeut. Nyi Iting jeung Nyi Dude geus nyamper ka Ratu Arum. Ari lemur Nagrak Lebak teh rada anggang ti imah Ambu Esin. Lamun ngajugjug ka lemur Nagrak Lebak jalana mapai pakebonan, nyorang oge ka kebon awi nu kacida kekepna di beh handapna aya pajaratan nu kawilang lega. Sanggeus bebeja ka Ambu Esin jeung ka Mbah Kune. Tiluanana arindit rek ngajugjug ka lemur Nagrak Lebak. Saja jalan aluprek ngobrol meneran keur bulan purnama di jalana teu parwek teuing
Pikeun urang lemur mah geus biasa mangsa peuting sok nyorang ka jalan lebah dinya. Cacap jalan pakebonan beras ka jalan kebon awi nu kekep pararoek. Nyi Iting jeung Nyi Dude leumpangna rada ngatog lantaran kacida poekna. Tapi pikeun Ratu Arum mah anger bae paningalina awas teu kahalangan ku mangsa peuting. Beuki dieu jalan nu kasorang beuki poek lantaran dapuran awi mingkin kekep. Atrap pisan tina dapuran awi aya nu nyikikik seuri, puguh bae Nyi Iting jeung Nyi Dude ngarengkog, lamun dina caang mah bakal kaciri beungeut Nyi Mimi jeung Nyi Dude sepameh taya getihan. Eta sora naon? Cek Nyi Iting sorana haros-hos bari awakna ngagibrig. Naon sia teh Iting? Eta mah sora ucing. Temal Ratu Arum teu malire kanu duaan nu pating raraneg. Jongjon we manehna maleumpang. Ucing? Nyi Iting jeung Nyi Dude silih reret. Kadenge deui sora nu nyikiki. Sorana beuki atrap pisan. Anu tumerapna ka Nyi Iting jeung Nyi Dude mata kreuwas. Yuri. Berangbong Nyi Iting jeung Nyi Dude ngabecir lumpat baralik deui. Lumpatna teu sirikna notog-notogkeun maneh awahing ku sieun. Teu nolih ka Ratu Arum. Ratu Arum leumpangna ngarandeg terus bae ngalieu ka nu lalumpatan. Dasar jelema belegu, sieun ku ucing. Cek Ratu Arum nuluykeun deui leumpangna. Nyikiki kadenge deui. Celegedeg aya nu ngaring kiwik megatan ka Ratu Arum. Rupana pikasieun buukna ngareuwig badis Kunti. Ratu Arum mencerong ka Jurig Kunti nu molotot ka Ratu Arum. Eueuh gawe sia seserian ti peuting gandeng deuleun. Cek Ratu Arum muncereng ka Jurig Kunti. Jurig Kunti ngaranju. Tetela anu dipegatan ku manehna teh Ratu Jin nu leuwih luhur ajena tibatan manehna. Punten Kanjeng Ratu, isim abdi tos kumaha antun megatan. Cek Jurig Kunti bari rengku sorana ngiru. Ari sia nanaonan megatan manusa. Isim abdi teh teu gaduh rencang. Hoyong wawanohan sareng manusa, tapi kalah lalumpatan gening. Belegug sia, hayang wawuh tapi bari cicirihilan, cumentil kalakuan teh. Sia matara mandi, ini bau kieu deuleun. Ratu Arum mengek irungna. Apunten Kanjeng Ratu, tos lami teh tara ibak, aya kana 100 tahun langkung. Acuk oge mung gaduh hiji. Temal Jurig Kunti ngalengis. Jorok sia jadi bikang teh. Matak moal ayeuna maturan atuh. Untung sia teh buduk. Mangke kudu mani ku aing dibere baju nu aralaus heueuh. Hayu bisi arek milu sia kanu hajat. Di ditu mah lobahakaneun deuleun. Kitu cek Ratu Arum ngajakan Jurig Kunti milu ka manehna. Unyuk sumangga Kanjeng Ratu, sejang iringan bae. Jurig Kunti kacida atohna diajakan ku Ratu Arum teh. Ratu Arum leumpang deui nuluykeun lalampahanana. Ari Jurig Kunti ngadigle di tukang nuturkeun Ratu Arum. Kocapkeun Nyi Iting jeung Nyi Dude lumpatna kebat ka pakebonan sanggeus deukeut ka lemur duanana pating raraneg. Blug meh bareng Nyi Iting jeung Nyi Dude ngabebeutkeun maneh kana taneuh. Sajongjonan mah aya nu cacarita ukur kadenge pating haregak amekanana patembalan awahing kuripu.
Kesang juuh masehan awakna teu sirikna ngucur. Heuleut sawatara waktu Nyi Iting jeung Nyi Dude geus leler tina karuas jeung kacapena. Bari ngusapan Kesang dina tarangna, Nyi Iting pok bae nyarita. Kumaha Nyi Mimi Dude palang siang digeuing Kunti. Anyau teh Iting sia teh uing ge ngerasa bingung ieu teh. Ya baker ditungguhan tungguan kuno hajat teh. Temal Nyi Dude kacida bingungna. Wayahna urang bebeja ka Ambu Esin jeung ka Bah Kune bisi Nyi Mimi kumaha onam. Cek Nyi Iting antuk nama rek bebeja ka Bah Kune jeung Ambu Esin. Sok sieun Nyi Mimi kumaha onam. Jaba ditinggalkeun ku manehna awahing kuruas jeung sieun. Bener Nyi Mimi, ayo atuh bisi kaburu peuting manten. Temal Nyi Dude ngaluyuan. Dua anak carengka terus baik laleumpang rek ngajugjug ka imah Ambu Esin. Gancangna carita Nyi Iting jeung Nyi Dude geus nepi ka imah Ambu Esin. Terus baik Nyi Iting uluk salam bari keketrok kana panto. Kulutrak panto muka Bah Kune ngelol tina lawang panto. Nyi Iting, nah ilaing teh lain kalemur nagrak lebak. Cek Bah Kune gasik tumanya. Tiwas Abah. Temal Nyi Iting bari rek jeble. Ke tiwas kumaha ieu teh. Sok ararunga jero. Moal hade ngobrol di luar. Bah Kune asup deui ka jero imah dituturkeun ku Nyi Iting jeung Nyi Dude. Sararea gukek dariuk dina sama, Ambu Esin norojol ti jero gek diuk deukeut Bah Kune. Nah kamana Nyi Mimi lain tadi teh ini ti luar? Cek Ambu Esin bari ngareretan ka lebah panto. Cicing heula Ambu, kami terek tumanya iti ka Nyi Iting. Nah aya naon ite bangun manggih kareurewas. Bah Kune nalek deui ka Nyi Iting. Tiwas Abah, abdi tiluan teh dipegat Kunti. Dipegat Kunti? Ke maksudna kumaha ieu teh? Cing malapak gedang ari cumarita teh. Ngarah ka harti. Kieu Abah lalakonna mah. Barabat bae Nyi Iting nyaritakeun samangsa keur aya di kebon awi. Kabeh dicaritakeun taya nu kaliwat. Kitu Ambu carios nama abdi teh hariwang Nyi Mimi digeuing Kunti. Ceuk Nyi Iting mungkas caritana. Kumaha atuh Abah anak urang si Nyai palang siang digusur Kunti urang bakal balik deui kitu jadi hawu. Kumaha atuh nya? Ceuk Ambu Esin rampang reumpeng teu puguh. Sieun Nyi Mimi kulitna hideung deui kawas baheula. Nah kabina-bina teuing ari nyarita teh kamana bade osna we kawas lain kojot lekos lain kolot wae. Minggeus kami arek neang Jang Ayub jeung Jang Isro rek nyusul si Nyai. Ilaing duaan daguan di dieu. Baturan si Ambu. Ku aya-aya wae ieu mah. Kitu ceuk Bah Kune gejelig bae kaluar rek neang tatanggana. Bah Kune dibaturan ku Ayub jeung Isro pating gardig rek nyusul Nyi Mimi bari marawa obor. Euleuh pamiarsa sadayana waktosna parantos teu nyekapan deui cak urang tunda dihanyuang siang. Urang teu neun dihandeuleum sieum paranti nyokot ninggalkeun mangsa datang kasamper deui. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.